Maha kawasa Allah ngajagaan hambana. Gusti Allah dijerobeteun kene. Terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Moal kebal deui abdi teh ieu barak menghadap ka Gusti. Ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena. Informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya. Saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah tayang. Saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus tayang. Geus tayang nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teh kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani ku ari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan. Sal Allah Maha Kawasa Allah biizni Rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih ya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun ku. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teh geus kitu bae ku Gusti Allah. Jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jarobeteun kene. Sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar. Sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah. Masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha? Nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat kene alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat kene wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu bae salat ge cilok ngaji ka aing teu ngamurid ka aing, teu nyahoeun aing mama meureunanan. Pugu aing geus diangkat buya. Eta teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus teu tanya teh geus teu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mung aing mah kiai eta bongana leh teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah. Perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kira teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu. Ai deuk ibadah ka Allah mah tuh oh nyana make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh. Adapun ke urusan nu narima jeung teu narima mah Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok kaji kadinya beda puasana lebaranna beda tayang aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye bandingan ti urang pamarentah ngagejebur sia ngagejebur sia ye pamarentah artinya ulah dijadikeun permasalahan atuh hayu bae jadi ka Allah gimana jitu wau nafsu teh kos kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga tah baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh ai di urang ribut
Iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkan etalah nafsu. Ja urang mah ulah hayang dituturkan ngaji sampaikan urusan hayang dituturkan nafsu ulah hayang dituturkan asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang ge henteu lain urusan di bapan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu rok made berkat pan ka aing urusanna teu pabelit ti berkat mah. Nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih. Hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nundek dijadikeun kangjeng nundek dijadikeun Tuan Syekh nundek dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nundek dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nundek dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladi tu nundek dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam. Walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teuas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sakumaha anu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun bikin kaum-kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah. Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun ka nuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih ai ku Gusti teh disorot bak wayu Gusti geuningan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan naudzubillah min dzalik Gusti janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti ieulah horenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun henteu nyahoeun timbul angin ti mana henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil mun urang napakuran tentang hujan kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh belah ditu hujan di lembur urang macan hujan di lembur anu hujan di urang mah encan hujan keneh bae ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu ieulah maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah di daerah mana luku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah diawali ku kilat diawali ku pendahuluan heulan guludu
Kitulah Allah subhanahu wa ta'ala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh teu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkan babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak iblis ku loba-lobana. Per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu deuk diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, kamana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan nabat, saha anu deuk dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika Allah deuk turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi rek nurunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing deudeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judinya aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis bae heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Tetep celi anjing datang ke kajagaan. Celi aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahoeun diwakilan ku Gusti Allah, wakil. Tuh jelema nu nyieun dosana nyahoeun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia naon karangarana hujan. Tuh itu saya. Manya sia teh nyaho. Itu saya tuh. Jokowi. Halo, iya tuh. Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan. Yusuna kulla qatratin wa aina taqa'u. Ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi. Wa aina taqa'u, di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah. Wa may yurzaqu dzalikan nabat, jeung saha nu bakal dibere rezeki ieu melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa, geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2 rat gede deui. Ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede. Masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya. Kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero. Tapakuran ku urang. Lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan. Di jam 1 peuting rat, jam 2, jam 3, jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan. Masalah biasa bae, sepak bae. Tapi di jam 10 hujan datang ka jam 11 ge henteu kunaon banjiran. Haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir, daerah nu handap kok henteu. Tapakuran, coba kurang. Ye, eta hujan, Masya Allah, horenganan malaikat. Lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh, eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura? Ieu
laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai kadinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho guys nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang nu baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah didilah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi ari taneuh anu bagus ma anu gembur ma anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran masyaallah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kadieu eka nyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karari itu tinggal urang sahabat hai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugantenan enak belut mana eta tewak belut ngan mah ka ditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bungahna cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakona masyaallah eta indahna cai rahmat terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus mah sueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu para ranjang teh katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang gadug keunuk sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung teu tiis-tiis gadahar kos kitu eueuh masalah jasa i rahmat
luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip. Jalan kikip kurang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka gitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae. Aduh loba jasa. Pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa. Di kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi. Geus kacipet, geus cecenet, geus centek, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Pohara. Ta eta teh rahmat tuh kas kitu jararadi. Jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurun di dinya. Nek dijadikan rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari dideuleu ku patani bari ngarokol lisong fut dideuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik embal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu makanan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula. Aja datang ka imah het dikeretan teu kudu dikeretan ku indungna pek kumbak-kumbak gua taina ge digoreng. Tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh. Barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis. Taina tadi dipiceran baheula mah. Emang anu dipiceran henteu. Hei, kuara teu kebal. Loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simet. Mulai orang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula. Mais manggang morogo poos. Mais manggang morogo poos. Potong poos tah. Kudu kumaha tuh? Hasi hayang mais hayang morogo. Hayang ngarogo, mais be mais, potong pelebah mais. Hayang ngarogo, potong pelebah ngarogo. Mun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapak urang, atuh poos teu menang-menang. Je, baheula masa dikitukeun trak menangan. Boh, diisikeun kana botol. Ih, eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno, masyaallah masa-masa indah, masa jelema jalalujur jeung adil. Masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula mah lumantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah magrib geus yakin dasa asal lalai keluar magrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit mah lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari magrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong heutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh tapi ngeunah aju pentingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa magrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangger cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledang dari ieu
manganu cenah atuh lain dicokotan ulah dikieu cabut habak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek eno dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling ge cenah beak 10 tangkala supaya 10 eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pada dia nomor pang bagus cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye bisa masuk terpercaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan didinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri santri luar biasa musim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngisi di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi nyala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan A5 gila 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan kunyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur santai ieu carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngalah sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun kunyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis mina Masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak Mang nu awewe milu teh awina di bawah anakna milu masalah itu baheula mah geus kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun gitulah aduh ya cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim dinaheun tarariis neuk barang dahar huwi loba kemudian atuh hibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang mah baru imal nyahueun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah
merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi'inni rabbih kalawan idin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi kan nginahan suburlah eta keur carita palawijo. Nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa sejajadian buledek kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggeus kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus. Indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos itu teh teu jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah. Indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan golek buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh menang cenah kula mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku indah teuing kuari dengan sia terus ka dieu mulung buah sia mulung buah melak aing edet sia kapolisikeun jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah dinya mah tah bangsa buah nu kara itu mah dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah dihandap teh tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah ngeunah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nu saha buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi ilah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeunnan ka tatangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu indah jasa. Nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak ke berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur
hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana tanah subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Qur'an disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Qur'an wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu, salat, puasa, zakat, haji, sodako, jariyah dan lain sebagainya. Ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu, nu tatadina teu salat kuari salat, nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa, nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji, nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperebutkeun ku jelema. Masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkan ku jelema. Sorotan anak ieu wahyu teh nu butuh wudu, nu butuh salat, nu butuh puasa, nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkan ku jelema. Kos itulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi. Masyaallah nu mantak beda jeung kafir. Ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan-babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh subur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat, taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot kanyana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu langsung tina baham Kangjeng, tina lisan Kangjeng ngabalir. Kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh. Tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Eta saya naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha ablum. Eta teh Wahab, Masya Allah lain lalagaan. Kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab, Abu Jahal, Abi Lahab, Yusufan, Sufyan dan lain sebagainya eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu sorot-sorot teu daekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Ka amin bahaban teu. Tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tatangga urang di lembur, tatangga urang di boluluhur urang itu geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoan nya lantaran taneuhna batu teu bisa jararadina naon.
Urang alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero Jararadi ternyata orang nu Jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu bangsa bubuahan mah teu daek Jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta ge sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cak embe teh jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan tanah subur tanahna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya Jararadi geus puguh jukut-jukut Jararadi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge Jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi baik kurang namun cucuk pacul pacul cabutan kurang jukut cabutan kurang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabb lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika di hujanan teh Jararadi kamangpaatanana karasa baik kuno bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika di hujanan wahyu Al-Qur'anul Karim Jararadi engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur di hujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh saya emang deuk nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibed-ribed sia badalekeun bae atuh henteu cenah tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai neuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula pangkorak ieu ieu bangsatna ieu mentak aing mung loba omong ge eta kos kitu cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyahong tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah bata tanya sebab siapa ngananya doang kan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbi Allah lah anu ngurus ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbi Allah lah nu ngurus ieu mah dik dijadikeun nu bantat biizni rabbi Allah nu ngurus emang sakitu izin Allah lamun orang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Firaun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir
tina impian Raja Firaun kuskasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahta maka teu meunang aya budak lalaki termasuk Orok Bolo. Kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti kitu lahirlah Kangjeng Nabi Musa kasieunana indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh Jazirah eta baheula bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing. Tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieeunan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut. Kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja. Coba bayangkeun teh otak urang. Cak Siti Asia, itu naon itu angkat, dayang angkat. Bawa ke istana, bawa. Begitu coba buka, begitu dibuka blak orok lalaki. Maha kawasa Allah. Col Firaun. Iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya ye bolo keheula ka cek pamajikanana kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang ulah dibunuh lamun nu di negara urang ke kawasaan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa dibere heuh tapi laon dibere heuh bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan kana kerajaan kakak kember sinambungan kakak heuh nya atop antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh na pamajikanana pan eta. Di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam. Ya aing kunaon jeung neraka cagana teh. Nah, orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah, coba tangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah-rata. Siapa kurang heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu endek kuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, mun tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu ku urang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu endek kuli. Ayo, cak Firaun coba nu mana bae? Coba susu nu ieu, susu teu daekeun. Balem we Kangjeng Nabi Musa. Coba nu ieu, teu daekeun. Coba ieu, teu daekeun. Coba nu ieu, teu daekeun. Kabeh bingung, teu daekeun kabeh. Ieu kumaha atuh ieu sapoe dua poe teu daekeun nyusu pae. Coba teangan deui. Jak indungna aing deuk kuli nyusu. Kakawasan Allah deuk kumaha atuh. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing datang katanya lapor siapa saya nama anu mau apa saya mau kulinya ten coba sugan kemana watuh barang dibuka wah Siti Asia kayak gini gue pada ikut amat ya Firaun kayak hebat amat ya budak atau indungna ikir cari tawa ke kawasan Allah ya Rabbi babarian Gusti Allah balik indungna ka ditu Kangjeng Nabi Musa diteundeun di istana wayah nyusuan kadinya apa eta coba bayangkeun ku urang atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing cak urang mah tanya isi indungna tah lain sih Musa bener sih indungna nya atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indungna maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana deuk lain deuk nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal buur rame jasa nu bangsa huisan mah asana moal kaburu
mangganing rame jasa ya Allah ya Rabbi. Ieu mandek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a. Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan. Coba bayangkeun. Dibere susu embung, susu itumbung, susu embung, susu embung, bung. Kunaon eta nu mantak embung? Dijaga ku Gusti Allah, lain makhluk anu sambarangan, henteu sambarangan nyusu ieu mandek dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan, kudu anu tetesan ti indungna turdu halal, teu bisa sambarangan. Embungeun Kanjeng Nabi Musa, padahal kurang kumaha cai susu anu tadi disekol 2 teu bahi teh. Subur jasa teu daekeun, lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan. Ti dia teu daekeun sambarangan, nu ieu sambarangan, nu ieu sambarangan. Dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a. Dicegah ku aing cak Gusti Allah. Tukang nyusuan teh sambarangan. Sebab naon? Dek diistimewakeun Musa ku aing teh mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar. Apa naik ente mah susu sapi, susu kebo, susu embe, waktu ambalaya, numantak datang ke kuaring ke tetejeh baik, jabongan baheulana, boho barang neuleu indungna nyonoh langsung kieu baik, nyurudu, tatadina susu sapi, bentar disurudug gunyana dedeleuannya itu teh sapi, maha kawasa Allah. Dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan. Terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana, apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana? Tidak ada. Dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat, darah rakyat. Teu hayang. Masya Allah urang lamun ngitung ka dinya muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebaleuk lain lalagaan. Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran, segala rupa aya di dinya. Kangjeng Nabi Musa teu tertarik, sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang undang ka bupati ka ditu, deh. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya, dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Komo Haji Pendi mah nyambutut. Sakumaha jumbo kurang parab. Sarwana jeung Haji Pudoli. Iya nu bahaya mah kaji jangan nama merekat dibawa berkat ka imah ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan bapak mah hebat kan weh diundang oleh bupati makan eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang lain ku nyana doang ku anak pemajikan didahar ku anak didahar ku pemajikan itu cucu ya sini masih ada tuh makan jeung incu mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ke masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendino pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuknya di kosi peureum. Emang mawaan ka ibadah dahar di lukas gitu ente sebab naon racun urang manu di deuleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis ngeunah amat eta teh apel ngeunah amat eta teh anggur ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina getih jeung nanah je namun tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna je tek jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah ya cenah ki uci sombong aing sombong emang sekali-sekali ya aing ge teu husu masalahna aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana ye cek nya ulah sok kitu kiai can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah
aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi bensinna ti mana Kangjeng nyarita namun sika dinyakeun ngomong naon soek teh apa ieu ye tadi sia ngomong ka aing sombong-sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun ya sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah dek thariqah Tijaniyah dek thariqah Utsmaniyah dek thariqah Ghazaliyah dek thariqah Satoriyah dek thariqah Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai thariqah kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang kalau datang ketika utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar ja emang tadi na ti indungna ieu mah indungna keur carita indungna nginum asal teu jelas baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah di jalan keneh geus ngamuk di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae wah cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu ngamuk ajol-ajolan ngamuk begitu datang kalawang wah langsung utah-utahan pamajikanana encan ge di dahar geus utah-utahan coba cak pamajikanna cak indungna inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah inditkeun diinditkeun ge aja tentrem coba aja pendit 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok beureum kakaratnya 2 poe 3 poe orok beureum bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak namun Haji Pedi wah asana ieu mah ya lain deui mah ya kaget indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beuteung hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh ko ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah kuti anak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urangnya sareng kosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung aduh ada lagi hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kubata eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid
kaula dek ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula dek dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun dek barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah. Ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inu manu teu jelas ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang ketika urang dagang ketika urang tani dan lain sebagainya bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana Gusti Allah di jero beuteung keneh terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi moal kebal deui abdi teh ieu baru menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya terjadi di dia Amerika geus aya terjadi di Inggris geus aya berita-berita tersebut ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah tayang saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah tayang saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus tayang geus tayang nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti dijaga ku Gusti Allah mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teu kumaha carita riba geus dihalalkeun carita haram geus dihalalkeun berani ku ari mah lamun urang nyaritakeun tentang maling korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah kaheureuyan mata jeung ceuli geus teu dijaragaan so Allah maha kawasa Allah biizni rabbi aya jelema nu bertahan hampangeun ku kawasa Allah hampangeun ku irodat Allah hampangeun ku kekuatan Allah hampangeun ku daya Allah sakan masalah nyanggakeun sadaya-daya made maneh kula-kula nya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun ku lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang Tangerang mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang Jakarta mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta ngan aya keneh nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teh geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah kiai anu oh alhamdulillah itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah henteu kudu bae salat ge cilok ngaji ka aing ngan teu ngamurid ka aing teu nyahoeun aing mama meureunanan pugu aing geus angkat buya teh nafsu takos kitu teh nafsu geus tembutanya teh geus teu sinergis henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya
nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mung aing mah kiai eta bungana teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kira teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu ayeuna ibadah ka Allah mah tuh oh nyana make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima mah Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji kadinya beda puasana lebaranna beda tayang aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye bandingan ti urang pamarentah ngagejebur sia ye pemerintah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu aja ke Allah gimana jitu wau nafsu tetep kos gitu ngaranna di dieulah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu Akbar sarua perbedaan atuh mangga teu baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejadan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikan urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu rok mare berkat pan ka aing urusanna teu apa beulit ti berkat maro nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biizni rabbih nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun Tuan Syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladituna nu deuk dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun bikin kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun kanuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong ku ari rada diatur ceuli tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunana abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas itulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teh disorot bak wayu Gusti geuninganan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu
aju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan. Naudzubillah min dzalik Gusti, janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu. Ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu, abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti. Ieulah horenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Henteu nyahoeun timbul angin ti mana, henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana, henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana. Nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho, tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil. Seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung, kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu, ternyata horeng tamu teh orang Washington. Kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti istana Obama. Kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington, cek nyana teh kiai masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya kamari ge haul ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California. Kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California, cek jana sekitar 11 atau 12. Wah jauh cek jana. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah tidinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak, balik di Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kagetin kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid. Karena di ditu Yahudi aya kesulitan, ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam. Masya Allah, iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim. Nyanalah nu asup intel Cia ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah masjid megahna luar biasa bagaikan istana. Kuari arasup ka masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran besi ngayakeun kitu teror-teroran teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid sehingga kuari teh terjadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi, mantak cek panehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge diajak ka ditu dua tanu ngajak. Jadi kula mah geus jelas pisan geus aya ti nyana neuk ngajak Haji Pendi terserah nyana pisana. Sabodo lamun teh mah kula teh jadinya nama deuk di ka Amerika keun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Ieu lain lalagaan orang bebeneran. Masya Allah karim, perkembangan Islam luar biasa. Ku kula ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah eta mah horeng buatan Amerika. Nah ahli sunnah aya kuat, ahli sunnah wahabi aya lah kesabara beda cak jana ahli sunnah wahabi menu penting mah ulah Ahmadiyah nya ge nyahoeun. Nah iyalah di Amerika luar biasa cak jana lamun kiai ka Amerika henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah. Cek jana kos kitu emang aya naon indah jasa cek jana di Amerika. Maksudnya indah kumaha sih Pak? Loba nu teu mare ke jalanan. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, gua hari jaritakeun perkembangan Amerika anu sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya neuk keluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Ieulah Amerika. Mentak kula hari teh saminggu teu betah ge.
aing teu betah di Amerika kos kadari amat ya. Eta kos kitu teh kebebasan anak pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dia sekitar cengna bangsa 3 bulan deui, engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah, engke deuk nyoba deui ka dieu lantaran ka Amerika karak boga sajam doang, jam 11 pula ka masjid, nyanana ka Jakarta deui. Nah, yang ke deuk ka dieu deui deuk ngobrol tentang Amerika. Ceknya jangan enggak Pak Kiai, sana ke Amerika dengan saya. Berapa itu berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu bukan dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah, di urang mah imah ge musolaan. Horenganan lu jurusan Amerika, aku kira itu kok itu kapal bisa ada musola. Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah, ya Robi, wartawan dia tilok nyaritakeun kos kitu, nyahuan aing jeung wartawan. Kapal Emirat ke saya. Itu cekulnya di dalamnya